warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana tepang deui sareng abdi Sabila Elsa di Breaking iNews. Di Kampung Pasilanggu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dina awal Januari 2026, longsor dipicu ku hujan deres anu turun sababaraha poe nepi ka taneuh daerah Lamping jadi lahan tur ngageser nutupan imah warga jeung akses jalan desa. Numutkeun katerangan ti BPD Kabupaten Bandung Barat, kajadian lumangsung peuting keneh. Warga langsung ngungsi ka tempat nu leuwih aman lantaran hariwang aya longsor susulan. Petugas gabungan BPD, TNI Polri jeung relawan ngalakukeun evakuasi bebersih material longsor serta nyalurkeun bantuan logistik ka warga di pangungsian. Pamarentah ngimbau masyarakat supaya tetap waspada nalika usum hujan, utamana nu cicing di daerah Lamping sarta jaga tatangkalan sangkan taneuh teu kamibang longsor. Mugia kaayaan gancang pulih sarta warga tiasa mulang deui ka bumi kalayan aman. Kitu warta ti SIM abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.